Banglus lampahipun astra jingga sareng garwana nyata nyijem. Ayat di bumina kaleresan kayan rumah tangga menuju tenggem. Jem. Aya naon Kang ngegero we pamajikan keur di dapur teh lah. Lain ieu dina PR jangan aya berita-berita nu penting abeh namahan ilmu urang yeuh. Aya berita naon cenah? Oh, kadengen buru. Jem. Aya naon tukangan gegeruan we ka awewe teh. Lain eta heuy nu tadi nu ditu di pipir hawu di beulem teu. Ai itu patulus kamari. Gini eta mah lain heuy. Naon? Ti ucing. Itu ucing. Tang geus kagok atuh dahar we tuh. Nya si belagu gua. Aduh. Sarua wae dan teh ge rasana mah jeung heuy. Oh, memang dibikin kesalahan kita, asaan lah kumaneh ngeunang cu. Ih, kamari oge uing ngadang. Eta sakit itu teh saya tahu. Alhamdulillah rumah tangga anu geus sakieuleulana jam urang teh heueuh. Sok sanajan minang pacogregan sautak setik wajar we eta mah pan piring oge tara pake truk jeung bus. Aya teh jeung bemo. Aduh ampun jeung aing. Bumbu namanya kan bumbu rumah tangga. Bumbu rumah tangga eta teh euy. Jem. Lain ai bapa maneh aya keneh. Oh, pancakan. Yo, lain euy sok heran ka Kang sinarieun nanyakeun bapak. Oh, pan urang rumah tangga teh geus seueuh pancan sakali-kali acan urang teh nepungan mitoha pan geus 7 tahun ieu. Oh, pada eta meureunnan maneh sugan aya ilamat itu kudu ngahormat ka bapak urang deganya. Oh, teu peureun maneh ka bapak uing uning tara neangan sugan munyung papangih di jalan ge mun pabaeud-baeud. Anu mana bapak maneh? Kapan Semar, Bapak Semar? Oh, anu kamari? Anu ngadungkuk wae. Ngadungkuk pada Semar atuh mah. Naon? Ngadungkuk mah hawu. Yeuh, ngaran-ngaran kami toha maneh teh kudu hormat. Kumaha we carana? Sopan santun, ramah tamah jeung sajabana teh kudu dipake ku urang-urang salaku urang timur. Cing bisa misahkeun mana pribadi, mana hukum. Tuh. Kang. Uy. Akang orang timur tadi ijem orang mana? Orang negro. Aduh, ampun cing. Ya orang mana dah orang bahasa Indo nih maneh. Nah, maka maneh? Ulah suasia cenah Bang Mali. Ulah balangong ya. Ulah balangong, ulah. Ampun cing aing. Lain jam urang teh. Geus kumaha pare teh dilebak teh euy, alaeun. Pare. Heeh. Ya tadi mah ditempo keur cara ricing we geuning pare. Ibu lagu. Ampun aing. Lain geus reueuh acan. Reueuh. Heeh. Oh eta emang ku akang sokan di ieu. Sok diheesan ku aing. Ampun cing. Ya karak ieu bener tungtung. Bener tungtung? Nah. Heeh. Lamun eueuh keur ngejo mah ala we hejo keneh oge. Oh, berenang bubuk. Hah? Ya tuh bubuk di desa na oge meureun. Depan keur muningna dahar dagingna nama tak naon itu da sarua-sarua keneh gitu lin. Dari ngaso akang. Lain ngomong-ngomong cenah di desa urang teh nanti kulantaran bapak geus pere jadi lurahna. Iya. Oh Bapak Semar. Geus erpol. Oh sakedeung deui ge pan sabaraha geus saminggu malahanan prena teh. Sah gantina cenah Kang? Kok panana teh ribut kapan haji naon di ditu dulu loba harta kakayaan ayeuna geus ngawur-ngawur duit wae cenah bejana hayang jadi lurah. Wah, nya kuduna mah ka urang eta caragagna teh. Naon teh? Eta urang? Da geus bisa pidatona maneh. Oh, nyari ke lalaki gampang soal awewe mah gampang. Lain maneh hayang jadi lurah teu? Uga yang disebut ibu lurah urang teh. Hayang apaan? Oh jadi maneh teh hayang disebut bu lurah. Nya yang
disebut Oh, bulura. kudu ningkat baretopan bulu kumuut. Geningan kayak bulu kumut atau manu. Yo gening asal aya liwat gitu tah ini kabitana teh. Pare angkat ka mana cenah burura? Pare kitu eta. Oh jadi mana teh hayang jadi eta? Nya, Hayang jadi bulura. yang jadi marura. Heeh. Sugana teh sagedeng dia jadi bulu nyun. Ayo ampun. Ini kabita aya nempo batur eta di desa ngariung. Ya kemajuan. Nya, ya kemajuan geuning awewe oge nya. Komo urang mun jadi ibu rura. Ai berita-beritana mah geus urang mah geus pinter we Kang. Pinter kumaha? Kok nya geus bisa kitu sabab ahli si urang mah. Ahli dina bidang naon? Ahli ieu nyopet. ahli Ayo. pidato gitu. Ada iya main kayaknya. Tuh sama tuh. Nurek lagi mau dibukakeun. Saha sih? Itu nu tetok-tokan saha depan teu buka heula. Enggak. Tadi buka ieu dah. Tadi tulang. Iya mun aing. Geuning Pak RK. Ngomong jadi salah wae ieu. Pak RK ngejem. Oh iya, cari katu. Damang Pak RK. Aduh. Alhamdulillah. Halo. Geningan inuju arah rayanya. Sumuhun. Itu ngobrol. Gitu. Ngobrol teh ngeunaan katanen anu teh da puguh di negara urang teh negara subur. Nya. Nya negara makmur. Negara gemah ripah lo jinawi nancepkeun naon-naon kejadi. Masih nalebut. Kamari we abdi nancepkeun tanung kun jadi. Jadi nu gelo. Aduh, ampun teh. Ieu teh di luar namanya teh ka kuping teh dugi ka saheng. Puntennya ka langsung ge. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak RK. Punten namanya teh hilap ge. Ayo ngopi assalamualaikum ya. Hurufina Bapak RK mah namanya pisan lebat agama Islam. Lan Namanya lebat agama Islam. aya dicap dina KTP mah terus dikapungkur. Oh semun mung dina KTP wungkul. Anteu dikeureuyeun we biasa. Aya jumahan sok ngiring ruang riung. Di mana? Dari ujang kali agar wae sok ngiring wae. Aduh,